Tah ya Nyi Eda nya kitu deui Surya. Pikeun bapa mah lain deui ngarasa bungahna mireng ngehidep kabeh geus pada akur. Mana kitu oge geus tangtu pada ngalubarkeun sagala kasalahan sewang-sewangan. Memang sanyana mah teu perlu urang teh ngayakeun atawa nimbulkeun pasendatan tur pacogregan kitu maksud aki teh. Lantaran sanyana mah urang teh pada ngasa maksud jeung satujuan, pada rek ngayakeun balitungan jeung Mbah Jagur. Kitu ta eta diapanan. Sumuhun leres pisan Ki Guru. Leres pisan Ki Guru eta teh. Jajak Mairan, memang manehna oge ayeuna geus nyahoeun yen Surya teh lain anakna Mbah Jagur, malah ceuk pajamian mah kapan meunang nyulik cenah. Ngan teu diterangkeun saha nu jadi indung bapana Surya. Nya, kitu we ayeuna mah. Nu matak perlu urang teh sabirulungan. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak kitunya urang teh pada rempuk jukung sauyunan babarengan dina naon hal teh. Mun bisa mah Mbah Jagur teh urang insapkeun sina babalik pikir. Mun bisa kitu oge nya ari murugul teuing mah asalna teh teu salah-salah teuing lamun manehna ku urang ditinak nu satimpal jeung kasalahanana. Bet kajongjonan ngobrol dek geuning nya. Ke ka mana ari tuang rama ieu teh Jaja? Asa teu temong tidak tadi teh ieu teh. Pamurtala saterusna nanyakeun Panurya dumeh ti tadi teu katempo. Numawi nuju aya keprogian ka kaler pun bapa teh. Rupina mah moal alami oge sarumping sigana mah Bah. Oh, kitu geuningnya hanya akalnya. Lain ieu teh bapa teh moal lila aja. Rek terus ka kijamian ieu teh maksud teh. Engke atuh Pak Guru, piraku namanya oge sumping tos bade jengkar deui. Kabubuh pun bapa deui teu acan sumping, kulem we atuh di dieu. Ari kahoyong abdi mah kitu tah Ki Guru. Ih, puguh penting pisan ieu teh ja. Wayahna wae nya keun isuk atuh apa ge do bapa ka dieu deui ngan ayeuna mah moal rek nyekar heula ieu ka pajaratan Ki Irpai semeh ini teh teh. Jadi teu kedah disarengan ku abdi kitu. Nah, teu kudu ulah atuh ulah di baturan sagala rupa. Atuh Nyi Edah keungeun ditinggalkeun ku Jaja mah mangkaning apan ka karaoge meureun oleng panganten. Kitu nya Nyi Edah. Pamurtala di ditu mah ngagonyak ka Nyi Edah. Bapa mah aya wae atuh. Nyi Edah ngalius nyumputkeun beungeutna. Jabati ngarasa era teh oge jeung ngarasa seber deui sanajan bener Pamurtala teh harita nemongkeun bubuden anu bear hegar pikeun Nyi Edah mah tetep be matak kukurayeun bulu punduk atuh. Geus amit-amitan jrat jrut Pamurtala jeung Surya tarurun ti imahna Jaja. Terus nyimpang heula ka pajaratan maksudna rek nempo kuburanana Pak Irpai alias si Bongkok. Dituturkeun ku Jaja jeung ku Nyi Edah anu maksudna rek jajab nepi ka jalan jajahan. Sanajan bener geus lawas sasatna geus leungit tina inggetanana. Ari gok mah mireungeuh mencugugna taneuh kuburan Pak Irpai alias si Bongkok. Teu burung Pamurtala make ngahlas sagala rupa, matak sedihna teh eta nepi ka ngalaman dikurebkeunana di lembur batur oge inget kana sabab musababna. Kapan harita teh keur dibabawa ku manehanana. Kitu pikiran Pamurtala waktu harita. Komo deui Surya
pugu harita teh kapan keributan jeung manehanana tiwasna Pak Irpai teh anu matak sajeroning yang harepan taneuh kuburan teh Surya mah teu kira-kira ngaharukna malah Cipanonna teu karasa deui nyak celakan kasurung ku kasedih hatena nu ngadatangkeun harita teh datangna dadak-dadakan di dinyana teh teu lila puguh lamun ngagugu ka hayang mah sanajan nepi ka isuk deui oge moal ngarasa kesel ngan meureun Cipanon moal aya suda-sudana juuh ngabarengan katresnaan hate lantaran pikeun pamurtala mah kumireungeunna kuburan Pak Irpai alias si bongkok teh teu wudu matak mulangkeun deui ingetan kana kajadian anu geus jauh kaliwat. Pokona mah dina mangsa ngalaman suka duka bebarengan jeung si bongkok murid manehna anu ngan hiji-hijina samemeh jaja geus nepi ka jalan jajahan anu ngabulungbung ka lemurna Bah Jagur jaja jeung Nyi Edah terus balik deui atuh pamurtala jeung Surya kebat lumampahna anjog kepala Bah imahna Bah Jagur ka tempo pantona nutup terus bae manehna ngajugjug ka imahna jamian kasampak teh pajamian keur diuk dibaturan ku Karna katut Nyi Ipah sanajan harita jamian beunang disebutkeun geus cager kalawan dadak-dadakan tapi urut panyiksa Bah Jagur mah masih keneh natrat dina beungeutna puguh we barang jol mah karna teh geus goreng we sangkaanana ngan untungna Surya gancang ngajelaskeun yen pamurtala teh saanyana mah memang keur nyangan Bah Jagur lantaran aya pasualanana anu perlu direngsekeun malah waktu natanyakeun Seruyung Kawung oge keur waktu dibungbulang saanyana mah harita teh butuh ku keterangan anu ngeunaan diri na Bah Jagur lantaran aya bejana cenah manehanana teh di Cikupa kungsi diributan jeung nu katelahna Seruyung Kawung perkara ngeunaan dirina jaja memang nya eta teh muridna mun kabeneran manehna bantrok jeung Ipah atawa jeung jamian pisan eta teh tayalian ngan kusabab mangsa eta kapan boh Surya boh Ipah pada keur aya dina pangaruhna Bah Jagur tacan bengkah saperti ayeuna disabit soal eta teh lantaran jaja kungsi ngadongengkeun ka pamurtala kalawan disaksian ku Surya yen manehna kungsi diributan jeung Ipah nyaeta keur waktu manehna maluruh Bah Jagur kebeneran harita teh mentas riributan jeung Surya ari dicaritakeun ka Ipah teh jol-jol nafsu bae nepi ka kajadian petelakna antara Ipah jeung jaja ieu pangna dicaritakeun ka pamurtala nyaeta supaya didongengkeun ka Karna lantaran manehna kungsi petelak jeung Karna nu jadi marga lantaranana dumeh Karna neran-neran ka manehanana cenah manehna teh rek ngalakukeun panghinaan ka Ipah ngadenge penjelasan Surya boh Karna boh Ipah atawa pajamian pisan tiluanana ting haruleng lantaran tetela ayeuna mah karasa yen dina diributan teh dilantarankeun ku salah harti wungkul Ipah pangna riributan jeung jaja dumeh jaja harita keur natanyakeun Bah Jagur ari Karna pangna ngamusuh ka pamurtala dumeh manehna teh guruna jaja jadi samata-mata ngan ngabela Ipah jeung dirina sorangan mah taya sangkut pautna naon-naon ku kituna jelas memang lawan maranehanana teh saanyana mah ngan Bah Jagur sorangan atuh pikeun Karna pribadi memang Bah Jagur teh geus dianggap musuhna malah Surya pisan anu kungsi dikukut ku Bah Jagur sasatna ayeuna mah geus mangrupa jadi lawanna Bah Jagur mikir kadinya Ipah jadi silih reret jeung Karna reret nu ngandung harati yen maranehanana teh saanyana mah aya di pihak-pihak anu kaliru ku kituna kalawan teu regag-lumegag deui atuh Karna nyolongkong ka pamurtala bari dibarengan ku sora anu pegat-pegat sanuk-sanuk menta dihampura ka Surya nya kitu keneh karna teu asa-asa ngasongkeun leungeunna Surya mah geus puguh deui lantaran manehanana rumasa geus nyieun dosa boh ka Karna boh ka Ipah dina pataremana leungeun teh teu wudu Cipanonna mah mani nyak celakan bakating ku bungah-bungahna
Ipah tetinggalun atuh nurutan karena sungsong sasalaman jeung pamurtala Katut Surya nu memang geus diaku lanceukna ku Nyi Ipah teh. Ngan pajamian anu teu pipilueun teh kanca, tapi sanajan manehna teu bisa nyaksian ari pangdengena mah kacida seukeutna. Manehna geus bisa nganyahoankeun yen karna Ipah Katut pamurtala sarta Surya kabeh-kabeh keur silih hampuraan. Atuh geus kitu mah manehna karasa aya anu nyolongkrong ka hareupeunana. Si horeng pamurtala ngasongkeun leungeunna. Aturan urang kandang besi damang pamurtala ieu teh. Damang sun jamian bari ngarabu leungeun pamurtala. Berkah alhamdulillah pamurtala. Ngan heueuh sanajan sager oge kieu we geuning kaula mah asa huis geus beki bodas wae. Awak geus asa ribu pisan ayeuna ieu teh geus kahakan ku kakolotan meureunan ieu teh ya jamian. Pajamian bari kucap kiceup sanajan panon lahirna memang teu awas, tapi mata hatena mah geus bisa nembus kana kajadian-kajadian anu baheula kungsi kalakon. Breh bae kacipta adeg pangadegna pamurtala. Beungeutna garicu darekok panona ngagenclang herang taya bobodasna. Sedeng buukna panjang di diaban mun keur patelak teh sok ngaluarkeun sora anu ngawik-wik tina sirahna pamurtala. Matak nyentarkeun kana hate anu ngadengekeunana alias lawan-lawana. Tah kitu carita pamurtala anu ayeuna keur nganyang ka daerah Jaja alias daerah Bah Jagur. Urang caritakeun deui kaayaan Bah Bejo jeung Bah Jagur. Waktu Bah Bejo jeung Bah Jagur dielehkeun anu ngadua kalian ku Karna, harita keneh oge terus bae arinit ka Banten. Ari Bah Bejo mah memang maksud mulang ka padumukanana. Sedengkeun Bah Jagur mah sejak nyingkah we ti ujung kulon lantaran hirup di lemurna oge ayeuna mah geus tangtu matak sereg. Lantaran sasat sihungna geus dicoplokeun ku Karna. Hal ieu teh moal bisa ngadatangkeun pangaruh oge kana dirina. Mangka-mangka di lemurna teh memang manehna teh teu dipikaresep pisan ku tatangga-tatanggana teh. Lantaran luhur teuing pamakanan alias sombong boga rasa ieu aing jago Bah Jagur teh. Teu heran lamun tatu-tatuna Bah Bejo teh masih keneh ebreh dina beungeutna. Komo beuheungna anu dewol tapak calalinok-trok malah masih keneh ngaluarkeun getih herang ngalemereh terus-terusan tina beuheung Bah Bejo teh. Puguh we pikeun batur salemurna mah geus matak nimbulkeun kakaget. Leuwih-leuwih pikeun Bah Jamrong nyaeta lanceukna Bah Bejo manehna tetelepek nanyakeun. Tadina mah rek disumput salinungkeun ku Bah Bejo teh. Lantaran ngarasa era ku lanceukna dumeh manehna diragragkeun sasatna ku budak satepak budak ngora keneh. Tapi dipikir deui memang perlu dicaritakeun kana jadi lanceuk. Susuganan bae bisa dipangmaleskeun ka nyerina. Malah mun diingetkeun mah tingkat pangabisana nu jadi lanceuk teh estuning hese neangan babandinganana. Di Banten mah dina mangsa harita ngaran Bah Jamrong teh kaitung saehuna atuh. Disebut Jamrong so teh dumeh beungeutna bala, dua leungeunna nya kitu keneh pinuh ku bulu kanel. Atuh dadana oge rabok matak betaheun tuma ngangon di dinya teh atawa matak betaheun kutu sigana mah. Ku rabok-rabokna palebah dada Bah Jamrong. Ku kituna kalawan teu didingding kelir sinang seloka. Derek-dek baik ku Bah Bejo dicaritakeun satarabasna malah bari diimplik-implikan ditambahan tangtuna oge cenah nu jadi lawana teh make nangtang-nangtang kasakabehna jawara-jawara Banten sagala rupa. Kitu diemohan ku Bah Bejo teh. Nya lumayan atuh. Bah Jamrong teh lain deui ngaheabna ngadenge babasaan nu jadi adi. Sasat diduruk ku caritaan anak nu jadi adikna anu sama sakali nyimpang kana kanyataanana. Tapi sanajan
tadi bumbuan kitu oge geus tangtu Bah Jamrong teh bakal naik getihna. Ngaran-ngaran adi sorangan aya anu mahala piraku we teu kageing hatena pikeun mang maleskeun ka nyeri nu jadi adi. Kitu ceuk paribasa teh mah. Yo. Ya. Benarnya kitu carita nanti bejo. Benar carita nanti bejo. Bah Jamrong mani nyerang-nyerang baik nanya ka Bah Bejo. Sumuhun kakak. Pareker kawis ka kuring mah teu naon. Mung ieu we. Dia ngangonya ka anu tetua teu dosa. Nangtang kanu sanes. Kitu dah. Kilanceuk. Bah Bejo terus manasan hatena Bah Jamrong nuju dilanceukna. Yoy, mangsa bodoh kanu sejen mah. Tapi eta anu karanapan kumaneh Bejo. Sarua wae dia geus nincak hulu kami. Yoy. Weleh. Eta dia kurang ajar setan teh. Bah Jamrong bari ngagidir nyaritana. Tandana hatena geus bener kalimpudan ku amarah. Panona mani pepenelikan, bulu dadana ngadadak centang hareuras. Geus komo bulu-bulu dina leungeunna mah marudiding teu beda ti bulu lanak, carengkat kawas-kawat. Muhun eta ku nangtang jagona sud. Pawiraos ngaing jawara di dieu mah teu aya deui lintang ti kakak. Memang bener. Nantang kang aing manehna teh ha? Eta dia bener nantang kang aing Bejo. Awas ya dia saha ngaranna teh Bejo ha? Saha ngaranna eta dia ha? Bah Jamrong nanyakeun deui ngaranna. Pohoeun meureun di ditu nama. Oh, si Karna kakak. Si Karna kak. Awas dia karena ditunggal jangga sia ku aing. Ditunggal jangga sia ku aing dia geus wani-wani ngahina nangtang kasing aing Bah Jamrong bari jalang celeng nyiduh saeutik kumis centang sangadulang suruh payus kana dangdanan badan jangkung badag simar dada pinuh ku bulu. Bejo. Ayo naon kak? Omane masih kena bisa lumaku ayeuna Bejo ha? Masih bisa lumaku Bejo. Bah Jamrong akhirna ngasongkeun pananya kadina. Nah bade naon kitu kakak? Tuduhkeun ngaing ka tempatna, tuduhkeun Bejo. Yo. Kuring wungkul kak. Bareng jeung Ki Jagur. Iraha kakak. Ayeuna pisan. Sanggup? Lamun ku aing dipenta tulung ayeuna pisan tuduhkeun tempatna eta nu ngaran Karna teh. Sanggup? Sanggup kakak. Hayo ayeuna sadia bareng jeung kami ha. Bareng jeung aing nu ngaran si Jamrong ieu nya. Ngaran-ngaran anu gede amek katambah kasartaan ku pangabisana. Tetalangke harita keneh oge terus bae Bah Jamrong init ninggalkeun lemurna kalawan diantar ku Bah Bejo jeung Bah Jagur. Maksudna rek ngajorag Karna di ujung kulon. Mun Bah Jamrong masih keneh di perjalanan, atuh Karna keur riung mengpulung sapara kanca di ujung kulon sarta teu mantra-mantra yen bakal aya anu ngajorag.
Gumilar pamajid sarta Aki Mursid Katutuwi Dharma geus nerepi ka Garut. Kuncung-kuncung teh terus bae ka kampung Gadog nuturkeun Aki Mursid. Henteu nyelang heula ka Cicapar lantaran geus hayang nyaho kumaha jujutanana Wijana. Sadatangna ka imah Pasuta, kabeneran kabeh oge keur nyarampak. Kawasna anu panggiakna teh nyaeta Umi harita teh. Umi mandi gerecek mapageun nu jadi aki. Komo da bari mireungeuh Widarma deui jajaka hade rupa anu geus jadi bebene pamepes hate Umi. Umi teh nyaeta adina karena ngan rada kagetna teh pedah lanceukna teu bareng milu. Tapi gancang ku Aki Mursid diterangkeun yen karena mah keur aya kaperluanana ka ujung kulon cenah. Brak sarerea ngariung di tengah imah. Pasuta rada kaget oge dumeh bapana dina datangna sakali ieu mah bangun anu daria naker. Malah bari jeung mamawa batur sagala kawas aya hiji hal anu mata kacida pentingna. Kieu Suta, pangna Abah ayeuna datang teh ka dieu nyaeta ya hal-hal anu perlu disawalakeun jeung maneh. Sumuhun, teras kumaha apa? Abah teh kasumpingan ku ieu pamajid sareng Jang Gumilar teh Cicapar ieu teh. Teh Cicapar tongo Abah? Nya. Teh Cicapar tongo ngahaja ngadatangan Abah ka Bungbulang. Duh. Tebih-tebih geuning Abah. Manawi aya perkawis penting kitu rupina mah ieu teh. Nya ke dengekeun heula atuh Suta. Dengekeun heula ari kolot ngomong teh. Sumuhun. Mangga. Aki Mursid kawas anu rada keheul dumeh Pasuta nganyela-nyela bae kana omonganana. Sumuhun. Mangga lajengkeun Abah. Kieu ye Suta. Tah ieu Jang Gumilar teh Cicapar. Baheula kira-kira aya 12 tahun ka tukang. Putrana teh lalaki kira-kira umur 7 tahun. Geus leungit lantaran diculik ku Bah Jagur ti ujung kulon. Kitu tah Suta. Tah gancangna carita kamari ieu Jang Uum teh kabeneran bantrok jeung Bah Jagur. Tah dina patepung lawungna teh Bah Jagur teh nyebutkeun majar budak nu diculikna teh cenah disebut ku Abah waktu manehna rek kaluar pisan ti lemur ieu lemur Gadog. Ari Abah teh kapannya heueuh kung si Galungan jeung manehanana jeung si Jagur. Sarta bener budakna teh ku Abah kungsi beunang direbut. Lantaran Abah harita boga sangkaan yen budak nu dibawana teh lain anakna atawa incuna. Lantaran harita teh kumanehna budak teh dipake panggebuk kitu tah. Tah kitu Suta. Jadi Abah teh ngarasa bingung nu teu manghitung-tung ieu teh. Apan eta budak anu ku Abah direbut teh taya lian nyaeta sinana. Anak maneh pituin apan. Nya incu Abah. Ari Jang Uum kekeuh Suta nyangka yen eta budak teh putrana. Saluyu jeung keterangan ti Bah Jagur. Aki Mursid reg eureun nyaritana sarta ku saangkaanana tangtu anakna teh bakal ngabantah kana saangkaanana Gumilar. Tapi teu kira-kira Aki Mursid kagetna lantaran Pasuta teh kalah ka ngahruk tungkul. Ret deui ka maeroh minantuna katempona teh kalah ka ngaluarkeun Cipanon. Ai. Kumaha Suta? Eroh geuning kalah ka ngahruk. Ke. Nah kumaha ieu teh? Jawab buru-buru atuh, ha? Aki Mursid nyarita deui binarung rasa kaget anu beuki pohara. Nyah Pasuta cengkat tembong Cipanonna ngagarenang. Ret Aki Mursid, ret deui ka Gumilar tuluy ngareret ka pamajikanana anu geus mimiti nyegruk ceurik lantaran ieu teh hiji totonen yen manehna bakal kalengitan karna. Carioskeun we sabalakana Abahna. Datos tamaha urang ieu mah atuh carioskeun sabalakana.
Maeroh mere saran kasalakina lantaran kumanehna geus kajudi yen reretna Pasuta teh ngandung pamenta. Kudu kumaha nerangkeunana dina ieu urusan diterangkeun sabalakanna geus tangtu bakal kalengitan anak lalaki. Disumbut salindungkeun sasatna geus nyieun dosa ka papada kaula. Kitu anggapanna Maeroh harita. Anu matak pok bae manehna nyarita kasalakina yen kudu terus terang. Abah, kumaha Suta? Cing pok ngomong atuh ieu teh ngarah Abah teu penasaran. Bah, Pasuta mimiti nyarita. Kitu ge sorana lalaunana keur bangun anu geus taya tangan pangawasa. Memang laras. Laras kumaha maksud manehna teh? Laras teh bener-bener kumaha Suta? Memang laras. Si Nana deh sanes si Karna nu salarasna Abah. Kumaha Suta? Kumaha dedengian teh? Karna teh lain karena sabenerna. Nah kumaha ieu teh Suta ye? Kumaha ieu teh? Aki Mursid teh serikna ngorecat teu beda ti nu diseureud ku kalajengking. Gumilar atuh nya kitu keneh. Sakitu keur antengna ngadedengekeun sanajan bari hate jeung Ratu ti barang prung mula ngadadak mani ngajlok tina pangdiukanana ngadeuketan Pasuta. Meh bae pamaji dirumpak lantaran kakagetna leuwih-leuwih ti Aki Mursid. Kumaha? Kumaha Mang? Kumaha? Laras pun karna teh budak kaula? Laras ieu teh pun karna teh budak kaula? Pokna gumilar bari sorakna ngageter teu kuat nahan emosi kabungah nu ngagentak datangna. Abah, nya kitu deui Jang Uum. Rupina perkawis ieu teh teu tiasa disumput salindungkeun deui. Kitu maksudna teh. Geura mangga urang pedar tingawitanana supados janten genre sadayana. Margi ari nyebatkeun yen si Nana teh laras putrana Jang Uum teu acan tiasa ditangtoskeun Sun. Nya, empek atuh buru-buru terangkeun sacerewelena Suta supaya jadi terang ka sadaya. Jadi eses tur genre Suta. Eceskeun ku maneh ye. Ulah di dinding kelir sidang siloka. Aki Mursid mairan. Kieu ye. Kapungkur kinten-kinten aya 12 taun anu tos kalangkung. Pasuta mimiti ngadongengkeun lalampahanana baheula. Harita teh abdi mentas ngajaring ti situ bagendit. Nya. Terus kumaha? Tah nuju bade mereskeun parahu ngadadak nguping budak ceurik. Ari breh teh tetela budak lalaki keur gegerewekan digandong ku hiji lalaki anu leungeunna kengkong. Si Jagur ieu mah ye. Laras si Jagur pasti ieu mah. Teruskeun Suta. Kumargi abdi yakin yen eta budak teh sanes anakna atanapi incuna. Nya engalna ku abdi diudag. Cohagna mah budak teh dipenta. Nu antukna abdi sareng eta jalmi teh galungan. Untungna kabujeng darongkap barudak ti lemur. Atuh manehna ngejat sarta karasan budak teh ku abdi tiasa karebut kitu tah. Namun wengina manehna teh datang deui. Malah bari sareng ngahuru lemur sagala rupa. Tah nuju riweuh-riweuh teh manehna eta nu kengkong teh tos hasil lebet ka dieu ka lebet bumi. Nah atuh ari grewek teh nu dibantun teh si Nana alias si Karna. Rupina pahili nyokot margi gedena sami pisan. Kitu maksudna teh. Geus kitu teu kungsi lami manehna teh datang deui. Nya kinten-kinten tos selang aya tauna. Waktu harita manehna nuju dikerepuk. Kalawan teu katiten manehna ngeblesat mabur. Si horeng bari ngabantun deui budak anu kapungkur diculikna teh.
anuku abdi tos dieun anak pituin minangka gegentos nana anu kapungkur diculik kumanehanana jalaran pahiri nyokot. Mung saena harita teh geuning sumping abah bari mangku si nana nu cikeneh diculik. Tah kitu abah anu salerasna mah janten budak nu harita ku abah direbut ti eta jalmi teh sanes si nana asli. Margi si nana asli maka punggur oge tos diculik ku si Jagur kumanehanana duka ayeuna aya keneh atanapi tos teu aya. Kitu da abah. Kitu da eda de. Anak kitu masih nana anu ayeuna teh lain incu abah pituin atuh mun kitu mah ye. Aki Mursid bari cari nakdak. Laras abah. Mu ngaranna mah tetep karena nyaeta etang-etang gagentosna anu teu aya. Pasuta oge nyaritana bari ngageuri harita.